Sampurasun. Wilujeng enjing pemirsa, warta nu pantos dugi ka meja redaksi Expos TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda edisi dinten Minggon kaping 23 Februari 2023, simkuring Punesti sareng penyanyi ngebaris ngadugikeun warta salengkepna. Domba janten salah sahiji kabudayaan Sunda anu dugi ka ayeuna masih aya keneh. Contohna seperti di Pamidangan Kramat Janggut, Kampung Rancakasiat, RT 3 RW 5. Janten primadona warga Priangan. Kanggo info salengkepna nyanggakeun hasil liputanana. Studio ayeuna simkuring aya di lapangan seni ketangkasan ngadu domba. Pamidangan Kramat Janggut. Suasana di Desa Rancamulya di Kabupaten Bandung kacida ramena ratusan warga minuhan lapang pikeun nalajo seni katangkasan domba. Ditambih katembang Sunda anu nyieun suasana langkung sumanget. Ngadu domba mangrupa seni katangkasan domba anu aya di tatar Sunda. Jenis dombana nyaeta domba Garut hasil pasilangan tilu rungkun bangsa. Domba nyaeta Australia, Afrika, sarta Indonesia. Seni katangkasan ngadu domba rutin diayakeun saminggu sakali nyaeta unggal poe Minggon ti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Ayeuna simkuring bade tumaros ka hiji pamilon nu aya di ieu pamidangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten ieu saha? Simkuring pada tumaros, kumaha persiapan segala ngadu domba. Anu hiji mah nya anu di bakal maduana mati fisik. Punten gawa-gawa. Aya sekitar 80 pasang domba di babaraha daerah seperti Ciburuy, Cimentrik, Sorong anu jadi pamilon dina ieu acara. Saacan diadukeun biasana domba sok diurus langkung hade saperti tandukna diminyakan sarta dibere jamu sangkan domba kuat nalika diadukeun. Sakitu bae nu tiasa ku simkuring dugikeun, simkuring pun Eka sareng pun Cindy Expos TV ngalaporkeun. Sa Expos TV, dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu aya saur ti sepuh urang dinu kibari ngancik nu dibihari sejak ayeuna sampai renjaga mugia janten nyepen kanggo urang sadaya. Simkuring Punesti sareng Penyanyi sejak amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurif Sunda.